Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kaba'ira. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah sajeroning kahirupan anu ku urang dilakonan nami waktos pikeun dumeheus ka Allah teh sanes gampil tapi malah langkung abot. Dosa per dosa sanes ngirangan kalah keras nambihan. Namun anu janten patarosan ageng Allah masih maparinan yuswa ka urang sadayana. Dina situasi kondisi wargi-wargi urang mah ayeuna teh ngawitan dijemputan Pak Haji. Karena di Cianjur itu keyakinan kita adalah penjemputan gaya Allah. Tas puguh kitunya mun ngobrol bab Palestina, Suriah dan negara-negara Islam yang hari ini belum beres dan tidak akan pernah beres. Pembantaian-pembantaian yang terjadi. Nu janten patarosan nah urang jumeneng keneh. Kenapa kita masih hidup? Padahal seukuran dosa kita lebih kotor dibandingkan mereka. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pertanyaan, akankah kita bertaubat kepadanya? Ya cenah di pasian waktos bade kumaha salira teh itu soal Allah. Kumaha salusan mah rek kitu wae. Teu nanaon kan? Nanaona. Ikhwatu iman, upami ningal kana Al-Qur'an oge hadis wujud evaluasi, bahasa Sunda evaluasi teh naon Pak? Ngariksa diri. Ukuranana teh ibadah. Jadi evaluasi dina Quran, evaluasi dina hadis itu ukuranana teh ibadah. Bukan sekedar waktu, bukan sekedar hari, tapi dari ibadah ke ibadah. Upami dina Quran disebut wal asri wa duha wal laili wasyamsi, pasti dirinya aya ibadahna. Tidak ada satu pun waktu yang disebutkan dalam Quran ataupun hadis pasti berkaitan dengan ibadah. Nah, termasuk Bapak Ibu bab evaluasi. Contoh, Bu. Ketika Rasulullah ditaros, naon kautamaan saum Arafah? Pak, saum Arafah teh saum kaping 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum Idul Kurban atau disebut juga Idul Adha atau juga disebut Idul naon Bu? Akbar. Jadi upamanya dibandingkan antawis Idul Fitri sareng Idul Adha, akbaran mana? Idul Adha. Ayo urang mah tibalik gitu. Idul Fitri meuli baju, Idul Adha bae cenah ieu nu kamari. Malah tadi baju tanda kutip make kaos oblong we anu si samlehna teh ning geus kahandap. Mana urut naon pada kain? Pajarkeun teh cenah segini juga sudah uyuhan. Ketika Rasulullah ditaros, naon kautamian saum Arafah sadinten sateu acan Idul Adha saum sadinten Pak.
Aya wargi urang mah nu somna teh 2 dinten pada kayak 8 salapan tarwiyah Arafah. Bahkan aya nu rajin pisan salapan dinten di kaping hiji. Para ulama nguningakeun dari seluruh hadis yang dikemukakan yang sahih adalah yang 1 hari. Tapi walaupun 1 hari kumaha saur Nabi, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Luar biasa. Saumna sadinten Bu, mupus dosana teh sataun kapengker, sataun kapayun. Padahal saumna mung sadinten. Hoyong atau nepi hoyong? Hoyong. Coba saum sadinten mupus dosana 2 tahun. Gitu. Ketika jamaah haji wukuf di Arafah, urang saum Arafah. Jamaah haji mah keur berpanas-panasan beribadah ka Allah, urang mah saum. Besoknya jamaah haji mengadakan naon Bu? Hadyu, mencit, onta di ditu mah di Arab mah gitu. Urang di Ranca Manyar mengadakan kurban, ibadah nusuk ya, sembelihan. Nah, para ulama nguningakeun menghapus dosa ke belakang Bu, ada syarat dan ketentuan. Siga ibu bapak ngiring gerak jalan, hadiah mobil, aya tanda bintang di handap, syarat dan ketentuan berlaku. 2 beli sendiri gitu. Jadi mupus dosa 1 tahun kapangeutet bukan tanpa syarat, aya katangtuanana. Kitu oge mupus dosa kapayun 1 tahun. Coba Bu, hebat. Dosa teh acan dipilampah tapi tos dihapus. Teu aya matematika anu kitu selain matematika Allah. Sampai saur para ulama maksudnya adalah seseorang itu akan diberi taufik ke depannya lebih mudah melaksanakan amal soleh gitu. Jadi sumangat teh benten Bu. Sabartos Bapak Ibu tiasa ngariung di dieu, punten Bapak Ibu. Sanes gara-gara urang soleh, sanes karena urang hebat. Nah, Allah ngawidian leres teu. Seur anu hoyong ngariung di dieu, tapi teu tiasa naha teu damang. Tapi teu tiasa naha sibuk. Ngokol-kol ah Bu sibukna ge. Henteu sugro deui kubro. Sibuk gitu. Jadi nalika engke di alam kubur kan nya aya jalmi ditaros ku malaikat saur Nabi digambarkeun. Anjeun apal teu saha jelema ieu? Maka jalma soleh bakal ngawaler, ieu mah Muhammad Rasulullah. Nah apa nuturkeun sunnahna? Maka saur malaikat teh sok cenah geura istirahat. Tah ieu cenah disarengan ku makhluk anu seungit, somea, surah seuri gitu. Kulem we tibra. Bahkan dijelaskeun jalma soleh di alam kubur mah bakal diwidian anjeuna tiasa nyimpang ka surga. Benten deui sareng jalma anu doraka. Anjeun apa teu ieu saha? Sahanya. Saha kumaha digebuk tah sirahna teh tina puhu ceulina. Kulantaran di antara dosana teh kedua pangajian anu tadi sibuk kokolah kubro. Nah ikhwatu iman, mangka menghapus dosa sebelum dan sesudah dengan limit waktu gambaran Nabi setahun sebelum dan setahun sesudah itu dengan hanya 1 hari. Luar biasa. Contoh deui Bu nu kadua, ketika Rasul ditaros tentang keutamaan saum Tasu'a Asyura. Naon tah Tasu'a Asyura? Saum kaping 9, 10 Muharram. Kumaha saur Nabi Bu? Yukaffirus sanatal madiyata. Baris mupus dosa 1 tahun kapengker. Yang aneh
Arafah mah sadinten saumna, mupus dosana 2 tahun. 1 tahun kapengker, 1 tahun kapayu. Ari Tasua Asyura saumna 2, Tasua Asyura, Tasua salapan Asyura 10, salapan 10 Muharram. Tapi mupus dosana ngan 1 tahun saur hadis eta nya. Kan bisa jadi dina Quran diuningakeun Allah anu melipat gandakan. Tapi kalau kita melihat teks seperti itu gitu. Nah, ikhwatu iman, hartosna di dieu teh aya kuasa Allah, Bu. Kalkulator Allah anu teu tiasa nganggo kalkulator urang. Contoh nu katilu aya nu langkung luar biasa, Pak. Hadisna kusing-kusing diserat dina makalah. An Abi Hurairah ti Abu Hurairah, anna Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu saur Nabi anjeunna ngandika as-sholawatul khamsu. Siapa? Salat ka salat. Duhur ka asar, asar ka maghrib, maghrib ka isya, isya ka subuh, subuh ka duhur deui. Ngamo deui Ibu pan tadi atos. Teras dari salat ke salat hiji eta Pak. Wal jumu'atu ila jumu'ati, jumaah ka jumaah. Bahkan kaum bapak-bapak mah istimewa. Saur Nabi kumaha? Sing saha anu sumping kana ibadah Jumat, sateu acana ibak heula, ibak nate ibak junub. Sanes ti kosewad kana balong teu kecemplung, baseuh ibak sanes. Ibakna ibak adus. Lajeng sumping ka Masjid Al Amanah Rancamanyar, salat sunat tahiyatul masjid. Sampai Rasul mah aya sahabat asup ka masjid ge ke dieu pancek Rasul. As-sholaita, disolat can. La, tuh kengeng teu ngobrol dina jumahan. Kenging asal dititah ku khotib. Matak tungguan. Nah, gitu. Ajak ngobrol gitu maksudnya. Maka anu teu kengeng teh naon? Ngobrol bari ku khotib teh diajak ngobrol teh eta nu ulah teh. Lihat kakak tuh rek kakenca sabra engkol da eta anu ulah. Ieu mah di itu di Nusajen. Ngobrolkeun engkol geus Ibu jumahan teh. Kumaha cenah ayeuna kentang alus teh. Kumaha ieu teh? Itu. Anu main game jeung sajabana. Dia ditanya sudah sholat belum? Lah. Ya Rasulullah teu acan. Kum pasalli rakaatain. Salat teh 2 rakaat. Nuduhkeun yen salat sunat 2 rakaat saacan jumahan mah sunnat muakkad, sunat ngan ditekankeun pisan. Tapi tahiyatul masjid, kalang masjid. Gitu. Matak Bapak makan upami ka kota, masjid pinuh. Kabagian di teras. Tahara tahiyatul masjid, ge we calik. Tahiyatul masjid, da eueuh tahiyatul teras. Da abi mah cenah kabagian teras. Gitu. Nah, calik we. Atanapi kadang kawis Bapak jumahan teh di tempat darurat, musola. Di Gunung Puntang nya keur camping. Aya tahiyatul Gunung Puntang, teu aya. Agek we cenah abi mah langsung calik gitu. Nah, sing saha anu angkat jumaahan ibak heula tahiyatul masjid, lajeng salat intidor 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat teras we. Lajeng ngadangukeun khutbah kalawan khusyuk, lajeng salat sareng imam kumaha Nabi. Jumaah ka jumaah hapus dosa. Bahkan ditambah 3 hari, luar biasa. Mantap, kita kedah kerja sama apik antara bapak dan ibu. 11:30, tolonglah kepada ibu-ibu, jangan meminta bantuan pas waktu Jumat sudah mepet. Pas 11:30 teh, papi naon Bu? Mbeb, beb, punten itu pang nyapuankeun kenteng. Ada geus mepet dia waktu. Nah, maka pengkondisian itu penting. Ari ibu cenah kenging pahala dina pengkondisian Bapak jumahan nya tangtos. Dina riwayat Bukhari disebatkeun, sing saha anu nyiapkeun pakakas perang, mangka anjeunna kenging pahala jihad dina pangperangan. Pada perangna mah teu, ngan ieu nyiapkeun Bu.
Eta margina ketika bapak bade jumahan ku ibu dipangnyetrikakeun acukna, pangnyiapkeun sarungna, sabun di zaman bilih seep ulah kajadian cigah dios. Mah eueuh sampo. Heug dagohan sakedeung. Ka warung tah si imah teh. Ai di warung meureun pendak jeung CS, kalah ngobrol. Pas pulang teh, "Papi cenah ieu sampo lila." Tinggal cenah geus di baju kieu cenah karek pikeun sampo cenah. Atuh tadi angir caiane hungkul bau hayam tah. Jadi teh husu jumaahanana bau nanahawan itu. Nah, maka pengkondisian itu penting. Bapak Ibu, salat ka salat, siap Bu? Jumaah ka jumaah, Ramadan ka Ramadan. Tidak sekedar menjadi lapar dan haus. Bahkan dina hadis sanes mah wal umratu ilal umrati, umroh ka umroh. Allahu yarham Ustaz Dedi Rahman di Taros. Ustaz utami mana umroh atanapi berehan kata tanggi. Kumaha sarusan? Ulah sok dibentrok-bentrok. Umroh kudu unggal tahun, kata tangga kudu berehan gitu. Umroh saya kata tangga, tak ulah sok gitu. Biasanya teh nu nyarita kitu teh kata tangga pedit umroh henteu. Keun we dua anak kudu dijalankeun. Ibu hoyong umroh? Hoyong pisan. Ulah mupus cita-cita ulah. Sanu terang juga langsung enjing-enjing. Selamat, Anda mendapatkan hadiah umroh gratis. Nah, cenah abdi kenging. Ya karena Anda rajin sholat subuh berjamaah. Contoh misal, jika di Jogokarian nya. Di Jogokarian itu masjid itu ada absen. Tang itu aya sistem dina si DKM eta teh. Dalam jangka waktu 1 tahun, jamaah mana anu sok pangpayuna, pangheulana, panggetolna, tiba-tiba namana muncul. Eta teu tiasa dilicik kanjuk muncul dina sistem absensi aranjeuna. Muncul ibu anu, bapak anu, pasihan umroh gitu. Saur aranjeuna abdi kan kantos pelatihan teh ya. Minimal kami memberangkatkan umroh itu per tahun itu seorang bapak-bapak, seorang ibu-ibu. Ulah alit mana? Insya Allah al-amanah bakal ngaberangkatkeun umroh. Urang sasarengan. Amin. Mudah-mudahan. Nah, Rasul, salat ka salat, Pak. Ramadan ka Ramadan. Jumaah ka jumaah, umroh ka umroh. Naon janji Nabi? Mukaffiratun ma bainahunna. Eta teh bakal janten pamupus dosa. Ayeuna neme tos salat maghrib, emut-emut ti asar ka maghrib baru dosa naon wae. Da seueur atuh urang teh. Atos mah di bumi nya gitu. Di jalan nuang permen lung we. Padahal urang teh terang wala tufsidu fil ardi. Miceun runtah di mana wae. Da kitunya di urang mah lamun aya aksara jangan buang sampah di sini, pasti di anak teh aya sampah. Jadi ngabejaan teh di dieu aja. Jadi orang Indonesia mah kudu sebaliknya. Jangan tengok kiri kalau ngalieu. Jangan buang sampah di dinya gitu. Sabalikna. Nah, ikhwatu iman ti asar weh ka magrib seueur Pak dosa urang. Maka saur Nabi dina hadis sanes, hei sahabat, kumaha cenah mun aya jalmi padumukan teh payuneun walungan. Unggal dinten sadintenna teh 5 kali siram ibak babersih cik bakal kumaha cenah eta jalmi. So para sahabat ya tuh ya Rasulullah bakal bersih temen cenah jalmi kitu teh. Teu cigah orang Pangalengan ban ibak sadinten. Oh bohong tuh 2 kali sakali eta ge nganggo caihaneun 2 kali soteh lamun suluhna aya keneh. Iya mah saur Nabi sadinten 5 kali ku ibakna. Nya tuh ya Rasulullah kitu mah bakal bersih temen. Tah saur Nabi eta teh gambaran jalma anu salat 5 waktu. Punten Bapak Ibu, pami Bapak Ibu gaduh murang kali. Guyang we pagaweanna teh. Di titah mani kalah lulumpatan.
Cek bapak teh mandi. Wah, lompat gitu ta. Kinten-kinten kumaha tah? Bu, halo. Lalu murang kali gitu kumaha? Kesal. Iya mah cek Allah teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geura mandi eta. Loba dosa maneh teh. Maksiat wae sok ka dieu bersihan diri teh. Kalau lompatan, guyang. Kumaha tah kira-kira? Engkau sudah yang dipika cinta ku Allah di ditamani hararese. Tah ciga budak anu guyang wae eta teh. Gitu. Ai urang sok teu ka budak, ai urang pika keuleuan Allah. Di ditamani hararese. Nah, ikhwatu iman. Tapi kemudian Rasulullah memberikan syarat, Bu. Salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umroh ke umroh, bakal jantan pamupus dosa teh aya syaratna. Naon idza jatanabal kabairo. Upama anjeun upama saurang jalma nebihan al kabair hiji pas syaratna mah. Ari hiji seueur sakedik. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kamari pangaosan di alamanna teh seueur eta manu hadir sabab urang hiji. Nah, seueur sakedik. Sakedik cuma hiji cenah nu hadirna teh. Jantan syarat sangkan salat ka salat jantan pamuh dosa teh naon Bu syaratna teh? Kedah nebihan al kabair. Seueur sakedik Pak? Sakedik hiji. Tebihan weh al kabair. Insyaallah semua dosa sebesar apapun, setinggi apapun dosa yang pernah dilakukan mukaffiratun dihapus Bu sadayana. Hoyong tapi hoyong pisan. Hoyong pisan. Eta we syaratna mah cenah hiji sarasul teh idza tanabal kabair tinggalkeun we kabair. Naon cenah kabair? Dosa badan. Siapa? Hiji piraning ge, Bu, siapa? Hiji, Bu. Nah, Imam Ad-Dahabi, seorang ulama besar, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah, membuat sebuah judul kitab sami judulnya teh Al-Kabair. Judul kitabnya teh Pak. Naon atasna tadi? Dosa-dosa besar. Anjeunna nyebatan menurut versi anjeunna nya punya, engke versi orang lain atau ulama lain aya deui. Bahwa dosa besar itu aya 70 genep. Siapa mereka ya? Ieu dibahasna hijina teh sajam. Duka tah. Ibu tos nyiapkeun liwat Bu, mangkaning 70 genep kumaha ieu? 70 genep. Teu ka subuh ieu cenanya. Siapa? 70 genep ya. Nu kahiji asyirku billah. Abdi cenah ieu teh saprak aya batu ali ieu. Alhamdulillah cenah seueur masihan cece. Nah cenah hiji waktu hilap eta da eueuh cenah mere duit teh. Musyrik atau teu musyrik? Musyrik. Dagang ya dagang. Nah cenahnya dagang di dieu mah tara payu. Pindah cenah ke belah kenca, alhamdulillah cenah. Anu meser teh pas ditanyakeun ka si Mbak aya kuburan ucing. Musyrik atau musyrik? Musyrik. Malih di ditu manehnya di wargi-wargi urang, Pak. Di laut selatan aya pemujaan Nyi Roro kitu mencit munding teh nya. Apa teh sasakala sakadang munding jeung sakadang sapi? Naon? Nah munding singset awakna sapi logor apa teh? Naon cenah? Jeung domba. Sanes jeung domba, eta mah kaitanna jeung manuk. Nah, kayak mah bab dongeng mah nya jeung sakadang manuk. Bapak Ibu, ketika kejadian demi kejadian, keyakinan demi keyakinan dikaitkeun sareng perkara gaib anu teu dina Quran sareng hadis eta teh musyrik. Masih percaya kana jimat, masih sasajen. Da jalmi anu kalar itu teh saur Imam Al-Syekh Madinah Fathul Majid, pami ditaro saha anu nyiptakeun langit jeung bumi? Allah. Ibadah anjeun ka saha? Ka Allah. Oh, Allah na ge panjang. Nah, atuh cenah jeung kikituan, ieu mah cukang lantaran dah kitu.
Ieu mah cenah dina raraga we. Gitu Bu. Tah justru eta nu disebut musyrik teh. Jadi Bu, moal disebut musyrik lamun jelema teu yakin ka Allah. Sekali deui. Moal disebut musyrik lamun jelema teu yakin ka Allah. Da lamun jelema anu teu yakin ka Allah, lain musyrik naon? Kafir. Sekali deui. Jadi zaman musyrik teh gaduh iman. Gaduh tauhid. Ngan eta tah aya mangane, aya parasit, aya kokotor. Da lamun nolak bener-bener nolak mah bu kana Islam, lain ge musyrik. Naon? Kafir eta mah. Gagabah cenah kuring ge sok salat, nya sok salat. Gagabah kuring ge sok ka masjid, nya sok ka masjid. Nah atuh cenah sok menta ka kuburan, ieu mah cukang lantaran ta eta musyrik teh. Gitu. Nah, punten Bapak Ibu. Salatna, jumaahanana, Ramadan, zakat, saum sadayana muajan teu nanaon. Eta mah cigah jalma anu mani guyang deui. Mani nyoo oli, mani guyang deui moal bersih-bersih. Hiji tah. Dua, al-qatlu, pembunuhan. Kasus ayeuna nya tuluy we diulur. Saya berkata kepada naon pengawas saya, hentikan, jangan. Apaan sia nu mayahanna teh. Jadi greget urang nu lalajon nya. Eta hakim teh, oh iya cenah. Itu cenah sadu boloho aja. Sararea jadi boloho. Jadi orang teh nu lalajon jadi ngilu boloho deh. Tuh Bu, jadi akan datang di mana masa yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Eta margina Bapak Ibu, siapkeun mental ti ayeuna Pak. Ukuran bener salah lain masalah pendukung sekali deui Pak. Bilih kayak dina hiji waktu Bapak teh nyekel dalam bebeneran. Punten nya ka para petugas TPPS. Alah euy cenah urang batur. Gitu, urang cenah salah naon batur. Tah tidak gitu, terkadang orang yang benar itu tidak selalu didukung, tidak selalu beruntung dan tidak selalu dibenarkan. Bahkan terkadang orang yang benar itu pada nyalahkeun gara-gara maneh atuh jadi teu meunang amplop sia. Jujur teuing hirup teh. Nah, carekan ku sararea. Kok ditu tong ngiluan deui. Jujur teuing. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka pembunuhan itu adalah suatu hal yang menjadikan seseorang jadi tidak mendapatkan kifarat dosa. Bahkan pandina Isa mah kedah nama di kisos. Dibunuh lagi. Boro-boro Bu, make jeung terus nya diulur pengadilan teh sidang demi sidang. Dina Islam mah salah tos eksekusi. Nah hari ini ketika syariat itu belum tegak di negeri kita, saya sama abot Pak. Naon abotna? Engke di akhirat cigah kumaha? Pan ku Rasul digambarkeun jalma teh bakal aya nu ditanceban bendera dina tongongna. Setiap jalma anu dolim, maka dina tongongna teh bakal aya daftar nama yang dizolimi olehnya siapa saja. Dan bendera yang tertinggi kata Nabi adalah para pemimpin. Kata kapayangnya presiden, nya presiden udolim ya udah, eta mah di negara mana gitu. Wah, eta daftar ngaran cigah kumaha eta jangkungna Ibu. Ya Allah. Sa Indonesia gitu. Lamun Pak RT sa RT namanya. Uluh cenah Pak RT uluh. Tapi Pak RT di orang mah jalujurnya, jalujur ya. Gitu. Aminkeun Bu. Nah, nu katilu sihir. Buka dina surat Al-Baqarah, Pak. Kenapa sihir itu dipelajari oleh Bani Israil, orang-orang Yahudi? Kulantan maranehna hasud ka Nabi Musa. Jadi pas diajak Bu ku Nabi Musa, ayo cenah urang ibadah ka Allah, moal cenah diajar sihir. Ieu leuwih alus.
Eta margina sihir itu sangat berkaitan dengan hasud, dengki. Artinya Bapak Ibu menghadapi sihir, dengki, ulah dilawanan deui. Cenah awas kayak kurang dilawan. Ente orang mana cenah nu pintarna? Cirebon, orang neangan di Tasikmalaya. Itu. Jangan. Tapi kita amalkan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindunglah engkau Muhammad dari kejahatan makhluk, dari malam ketika gelap gulita, dari tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul, dari orang yang hasud ketika hasud. Mata lamun aya tatangga nu kumaha Bu? Julid, ya cek ibu-ibu mah. Tatangga julid cenah teu kaup urang isa saeutik teh diomongkeun. Jangan dilawan lagi tapi berlindunglah kepada Allah. Malah saur sepuh manaon doakeun cenah meh hatena malik, nu asana geuleuh jadi resep. Anu asalna amek jadi cinta, jadi nyaah gitu. Nah, itu sihir. 4. Tarkus sholah, meninggalkan sholat. Makanya tidak ada yang disebut qada sholat, tidak ada. Umirtu bi qada is-shaum wala umirtu bi qada is-shalah. Kuring diparentah kanggo qada saum tapi teu diparentah pikeun qada sholat, tidak ada. Bilihnya kayak aya ustad pengusaha, teuing pengusaha ustad. Bapak cenah bapak teu damang sabaraha lami, cenah bapak teh sabulan mah teras we dina kasur koma atuh cenah teu salat. Tinantos da bapak teh sada tah wayahna Pak. Upami sadinten 5 dikali sasasi eta teh sekian Pak. Bilih Bapak janten ngabotkeun ke di akhirat insyaallah ku abi tiasa dibantos. Kumaha cenah jang teh ngabantos? Keun ku abi dibadal. Atuh cenah nuhun aya kitu majang. Tah pas subaros abi ikhlas dina ngabadalna. Terus abi jag-jagnya mangga kumaha saena gitu. Kumaha jang kumaha saena we Bapak teh. Nya kumaha? Si Bapak. Tah gitu. Tidak ada Bapak Ibu badal sholat itu tidak ada. Anu kalima tarkuz zakah, tidak mau berzakat. Sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku akan memerangi kaum umat Islam nalika Rasul keur aya daek mayar zakat. Tapi nalika Rasul tos ngantunkeun alim. Bahkan saur Abu Bakar mah murtad teh jelema teh. Sok sholat tapi tara zakat. Sampai Umar mengatakan ke Abu Bakar, apa cenah saur Rasul ulah maehan jalma anu ngucapkeun la ilaha illallah. Tapi saur Abu Bakar nya da manehna mah geus khianat. Sudah memisahkan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dina Quran teh Pak, ayat 3 perkara teu bisa dipisahkeun. Aqimus shalah wa atuz zakah. Sok salat tara zakat. Cigah ngagunukeun semen, geusik, batako, tapi teu dicayan. Antap we si bahan-bahan teh tidak akan menjadi sebuah rumah. Nu kadua anu teu bisa dipisahkeun atiullah wa atiur rasul. Taat ka Allah jeung taat ka Rasul. Narima teh Quran we hungkul aku. Hadis mah cenah eta mah omongan jelema. Quran we hungkul. Hadis mah make jeung anu dhaif segala rupa. Geus Quran hungkul. Tah jalma nu kitu keur hari taros, Pak. Muhun cenah upami salira ngantunkeun kurebkeun tong nya heueuh atuh cenah kapanan nya salatan muhun aya dina Quran tah daya dan kitu mah palidkeun we kawalungan da mula sara janazah mah teh aya dina Quran Bu tah aya Pak mula sara janazah mah dina naon hadis gitu tidak bisa. Makanya dari dulu ada gerakan inkarus sunnah Pak. Di negara orang teh aya kelompok yang menolak terhadap hadis. Berubah namina teh janten lem kari, berubah lagi jadi LDII hari ini. Terlepas mereka mengakui atau tidak. Gitu. Kenapa di negara kita banyak sempalan-sempalan seperti itu? Memang ada pihak-pihak yang merawat, ada pihak-pihak yang melestarikan.
lestari alamku, lestari negeriku teh ya. Untuk apa kepentingannya? Ya berbagai hal, diantaranya pemilu, itu dan lain sebagainya. Nah, ikhwatu iman, maka tidak bisa dipisahkan sholat, zakat, taat Allah dan taat Rasul. Nukatilu naon? Aniskurli wali walidaika. Syukur ka Allah jeung syukur ka ibu rama, itu tidak bisa dipisahkan. Makanya yang keenam naon dosa badak teh Imam Az-Zahabi? Durhaka kepada orang tua. 7. Memakan riba. Bahkan sahabat Nabi kumaha Bu? Dosa terkecil, ieu mah terkecil, sanes terbesar, sanes panengah. Dosa terkecil riba itu sebanding dengan seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Coba badai kumaha Pak? Jadi berazamlah ibu, bertekadlah dan berusahalah tidak henti untuk membebaskan diri dari riba. Kudu ngabiasakeun bener, lain ngabenerkeun kabiasaan. Atuda tah, tina atuda kan itu teh. Atuda teh kudu diganti ku sok sanajan. Nah, gitu. Sok sanajan. Ku zaman ayeuna cigah ieu Bapak Ibu, hadis Rasul akan datang satu masa di mana riba di mana-mana. Bahkan orang yang tidak melaksanakan riba haseupna wae mah kabagean. Ih hese gitu, ih kacapretan wae. Anu ulah naon? Ngahaja hayang ngahaseupan maneh si duru. Da ulah eta mah. Gitu. Jadi tetap harus berusaha. Tetap harus berusaha. 8. Memakan harta anak yatim dengan cara zolim. Ieu mah contoh kasusna Pak, ketika seorang ayah atau ibu meninggal dunia, ahli waris masih dalam usia belum tamyiz, belum cakap mengelola harta. Nah, diakalan ku mangna mungkin uakna bibina. Itu hati-hati. Mungkin di akhirat bakal ditagih tak ke budak yatim teh. Makanya ketika ayah nu ngantunkeun misalnya bisa jadi nyapanya kecelakaan, ayah ibuna meninggal, hartana seueur tah kanggo si orok teh. Kita bertanggung jawab untuk merawat. Patarosana kengeng teu nyanak tuang tidinya boleh, tapi tidak berlebihan. Itu pun untuk kepentingan si anak itu. Kalau orang kengeng teu kengeng upami memang orang wegah. Ari kitu mah gaduh bakal nyalira, antep we eta mah tong diganggu. Nah, anu kasalapan berdusta atas nama Nabi, ieu mah bab bid'ah. Gitu. Ketika mengaitkan segala hal atas nama Nabi, atas nama Rasul. Makanya kenapa Ibu aya ilmu hadis supaya bisa dibedakan mana anu bener-bener ti Nabi, mana anu bukan dari Nabi. 10. Membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan atau rukhsah. Nuang uras hanapeun lisbang jeung kurupuk tengah berang Ramadan. Bisa dirukhsahkeun teu bisa. Gitu. Hanya bisa diganti dengan taubat, biasa digentosan. 11. Lari dari medan pertempuran. Lamun ayeuna Bapak Ibu nya punten nih ujian di al-amanah teh misalnya kadang kasintreuk hate kudu jadi dulur. Kadang kabetrik mana ku ustad. Teu sabaraha Ibu. Lamun dibandingkeun di zaman Rasul kudu pahareup-hareup jeung nu mawa pedang, jelema kafir. Mata ulah sok ngimpi, andaikan aku sejaman jeung Rasulullah pret. Bisa jadi Abu Lahabna tah. Sok Ibu torojo ka Nabi makanya perih hirupna teh. Ya Rasulullah abdi iman, da abdi ge hati nurani mah moal tiasa dibohongan. Torojo ka kelompok Abu Jahal, aduh meuni cikruh kieu cenah. Abdi mah cenah da bobodohan cenah sareng itu mah. Sok. Pas dina perang cigana kabur. Itu cenah kabur orang rancam anyar. Belum tentu ketika kita sejaman dengan Nabi menjadi orang yang benar-benar kuat keimanannya.
Maka syukuri apa yang menjadi perjuangan kita hari ini. Ieu teh kasayan ti Allah nitipkeun al amanah ransamanya ketika dikelola oleh bersama maka menjadi fasilitas surga. Jadi jangan lari dari medan pertempuran lamun dina peperangan ya. Lamun dina konteks al amanah mah jangan lari dari masjid. Jangan lari dari jamaah. Walaupun hidup bersama itu pasti kata Nabi akan penuh dengan dinamika, polemik dan realita. Hirup babarengan leuwih hade tibatan sorangan sanajan loba masalah. Al mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. 12. Berzina. Hebatnya apanya di mana? Ponorogo. 2021 200. 2022 100 lebih. 2023 karek saminggu geus aya 7 urang anu dagang channel di Kalapaan. Eta lucuna dararatang ka KUA nya. Punten cenah Nabi nyungkeun diskon cenah bade nikah muda. Aduh, ka era. Dialanteur ku indung bapana. Maka punten Bapak Ibu ketika punya anak ganteng, maaf jangan merasa bangga. Punya anak cantik, jangan merasa punten ya pun anak mah wajah British. Wajah artis kade bisi cilaka. Malah dijurungkeun ulah ku indungna teh jiga cenah boga kabogoh ka ditu. Cicing wae di imah bisi lapuk tah. Pas teh bobogohan nu asana init sorangan balik duaan juk torojo ka Pak RT. Pak RT, ampun Nabi nyukeun bantosan cenah ieu teh pamang isin. Nyukeun bantosan pun anak cenah bada dirapalan. Nah aya naon? Ieu cenah kacilakaan, lain kacilakaan eta mah. Nyilakakeun diri sorangan. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ulah sok ngajurungkeun budak bobogohan, bisi cilaka. Nah, karena jinah itu Pak seperti ini, seperti bulatan obat nyamuk anu buleud teh sanes anu kertas. Jadi tinu badagna heula terus berputar sampai ke titik zina itu proses. Mimiti mah nyepengan cangkeng cing era tuh aya nu ningali aja. Lila-lila gap gitu. Malah kana mata tadi sengkok dihajar gitu. Mimiti mah isinan. Ya, nyepengan punuk ngodoh gitu. Mimiti ngelehet tos sensor we. Jadi zina teh proses. Itulah mengapa dosa jinah teh saur para ulama aya levelna Bu. Aya jinah anu jinah jadah haram mangkeluk. Jinah tingkat tinggi eta. Naon? Kata Nabi ketika seorang berzinah dengan ibunya. Tadi akhir zaman mah terjadi seperti itu. Nauzubillah. Terus naon deui jinah anu jadah haram mangkeluk dosa tinggi antuzania bihalilati jarika jinah jeung istri tetangga. Rumput tetangga terlihat lebih hijau dan candi arit. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga mata, Bu, intinya mah. Istri Bapak akan senantiasa cantik. Kapan? Kalau Bapak bisa menundukkan pandangan. Ibu, cara ibu teh bakal salawasna ganteng, Bu. Saha Dude Herlino eleh. Artis Korea kalaut. Ketika ibu menundukkan pandangan dari laki-laki lain. Salami bapak tetiasa ngajagi soca, Pak. Ibu tetiasa ngajagi soca, percuma. Pernikahan hanya akan menjadi prahara. Maka disebut mawadah teh materialistis. Sesuatu kecintaan yang bersifat material. Naon katingal, naon kadang eta margina dalam sebuah pernikahan teh harus bisa menjaga penampilan. Bapak punten sataca nikah cupu ku leuheu, Bu. Disaplak jandan caroge ibu, ku ibu dipermak. Hiji waktu si bapak dek ka ondangan. Sapatu beureum, calana koneng, baju bodas, topi pink. Cek si ibu teh ai bapak dek ka mana?
Dek ngalenong kan ieu ku ibu di dangdanan. Wah, ku ibu di dangdanan. Tah, ieu ganteng. Itu dalam rangka menjaga mawaddah. Sami ibu oge, ibu teh sing cantik, paeuleuh saha? Paeuleuh si bapa. Allah. Nah, inilah di antara upaya menjauhi apa Bapak Ibu? Perzinahan. Eta nu kasabriji Bu? Ka-12, makanya sabriji 70 bener. Seueur kenehnya manggawe diawas ku Bapak Ibu. Cekap seueur upami salat ka salat hoyong janten pamupus dosa. Jumaah ka Jumaah, Ramadan ka Ramadan, tah ieu 70 genep ieu teu kenging aya. Gitu. Nomor 2 salapan tah bilih bingungnya al muhallil dan al muhallal lahu teh kieu masalahna. Kalau suami sudah talak 3 sama istrinya kan tidak boleh kembali lagi, betul ya? Nah, syaratnya apa? Istri harus nikah dulu sama yang lain. Tapi tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada modus. Maka haram menjadi al-muhallil. Dan al-muhallalahu apa? Nikah bobodoan sangkan tiasa uih deui. Itu tidak boleh. Haram itu. Nah, isbal maksudnya eta isbal. 52 maka ku abdi ditambihan. Pandina kitabna mah melakukan isbal memanjangkan celana melebihi mata kaki tambahan teh mati abdi ataupun tidak bade dipanjangkeun bade henteu naon jadi dosa karena sombongnya pan aya jalan nu kieu punten abdi mah teu isbal tapi sombong sarua eta teh gitu. Jadi maksudnya mah bukan isbalnya tapi sombongnya. Kenapa? Karena punten Bapak Ibu sahabat itu ada beberapa yang si gamisna teh justru ieu teh ngagupai. Tapi tidak dikategorikan sombong. Bahkan kan di dalam mimpi Rasul Umar digambarkan si gamisna teh ngagupai, menggambarkan keutamaan seorang Umar bin Khattab. Pan digambarkan oge di Rasul mah Rasul ngaleueut cai susu nya disesakeun cenah, dipasikeun ka Umar dina ngimpenna teh. Menggambarkan bahwa Umar itu punya keutamaan. Jadi bukan masalah isbalnya. Tah gitu Pak, ini patarosan. Wah, cigana Bapak 70 genep mah dilamot lah. Insyaallah. Sia Bu, lebetkeun kana cikopi Bu. Pokona mah tebihan 70 genep dosa ieu sangkan salat urang janten pamupus dosa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.